Uing ulah diantarkan ka jero kamarna Kipati. Geus turunkeun di dieu bae. Nah, atuh kula teu meunang asup ekek. Ye, maksudna mah kieu Kipati. Ambil nyilas mayana teh nyahoeun uing mihak Kipati. Jadi engkena Kipati teh bisa teu dianggap satria lamun geus tarung jeung Prabu Durakumala teh. Maksudna masih menang oge, teu dianggap engkena ku nyilas mayana. Jadi bisi nyilas mayana teu daekeun ka Kipati. Kumaha lamun kitu? Nya, mati atuh ari kitu mah kula teh. Tembal patih kala geni, tuluy bae maehna ngluarkeun si ekek tina jero saku bajuna. Cag ditunda dina ubin. Tah ayeuna mah jig Kipati ka ditu indit heula. Uingna rek asup ka jero rek ngolo nyilas maya. Ambil teh curigaeun maksudna mah ambil daekeun ka Kipati. Atuh kula mah nurut bae ka nika ekek. Nya maksud teh saeneun mah. Cek Kipati kala geni. Bari tuluy bae maehna teh ngaleos indit. Sanggeus yakin patih kala gini di dinya mah si ekek tuluy asup ka jero kamar nyilas maya. Breh nyilas maya teh keur candekul sorangan. Barang nampo si ekek datang, nyilas maya meuni bunga. Syukur Kang Ekek, syukur Kang Ekek tos ungkap deui. Kumaha Kang? Beres Nyai, rencana urang teh kudu hasil pokona mah. Muhun atuh Kang kedah kitu. Tapi abdi janten hoyong terang. Tadi Akang teh kumaha nyareos ka patih kala gini teh Kang? Ieu Nyai. Akang geus ngomong ka Kipati kala geni anu boloho. Cek Akang teh, Nyai hayangna kawin jeung Siluman Sakti. Lamun patih bisa ngalehkeun Prabu Durakumala, nyilas maya bakal daekeun ka Kipati. Kitu cek Akang teh Nyai. Nyilas maya ngahulang, tapi abdina kedah kumaha tuh Kang kena. Maksud teh bisi bener-bener patih kala geni kana nuntut ka abdi. Ieu Nyai, ayeuna Nyai kudu bisa ngolo ka Prabu Durakumala supaya duduhkeun naon kalemahan manehna. Atawa ieu bisi maehna boga pusaka sakti, Nyai kudu bisa nyaho. Engke pusaka saktina rek dipaok ku Akang. Maksudna mah jangan lawan manehna keneh kitu. Tapi kinten-kintenan kana curigaeun moal Kang. Nya maksud teh Prabu Durakumalana. Rarasana moal Nyai. Asal Nyai na bisa ngolona bae. Da geus kata puatu ku Akang. Prabu Durakumala teh siga geus kagegeloan ku Nyai mah. Jadi lamun Nyai ngomong naon bae oge, rarasaan mah pasti diturutkeun Nyai. Nya mudah-mudahan atuh nya Kang nya. Nya Nyai. Ayeuna Akang rek kaluar deui heula nya. Bade ka mana kitu Akangna? Rek nepongan emak heula, rek badami jeung emak supaya emak nyeun kadaharan. Tapi kudu dialon racun. Teuloy nu kudu dicurigana patih kala geni. Maksudna mah ambil Prabu Durakumalana ngahukuman patih kala geni. Oh mun atuh Kang, abdi mah ngiringan bae Kang. Tapi sing atos-atosnya Kang ya, ka ade bising katewa ku Siluman. Nya Nyai, geus tenang bae Nyai mah. Geus atunya Akang rek indit heula. Mohon atuh Kang. Ari geus kitu mah leos bae si ekek teh ka katepan indit. Cag urang tunda heula. Ayeuna cuang caritakeun heula di tempat nu sejen, nyaeta di dapur karaton di tempat Nabi Mar'ah. Harita Bimar'ah teh geus aya di dapur, dituturkeun ku gulang-gulang anu ngagarotong ambu edoh teh. Geus ecakeun di dinya gulang-gulang. Cek Bimar'ah parentahkeun gulang-gulang supaya ngagolerkeun ambu edoh di dapur karaton. Wah, gonden. Tembal salah saurang gulang-gulang. Bade tuluy ngecakeun awak ambu edoh, digolerkeun dina ubin. Nya geus nuhun, ayeuna mah bisi maraneh aya pageran deui, cigot ka dari itu. Wah, enggak tunden, pernios. Tembal gulang-gulang bari tulina mah leos bae arindit. Sanggeus gulang-gulangna areueuh, Bimar'ah ngadeukeutan ambu edoh anu ngagoler teu empes-empes. Tuluy awakna dikuyah-guyah. Hulang si edoh, hulang. Cek Bimar'ah bari ngagoyah-goyah awak ambu edoh. Kulisik ambu edoh teh ngulisik lalaunan. Panonna rada kekereceman, red ka ditu, red ka dieu, barang ngaret ka palebah Bimar'ah, ambu edoh ruas, langsung bae rei ambek, matana molotot. Jadi geuning maneh rana ondel-ondel. Aya di mana sih aya kami? Cek ambu edoh, tapi ada beungeut mah ka tempat sepa. Sia dasar teu kapok-kapok sia mah ka aing teh ngomong bae ondel-ondel. Andean kitu sia. Tembal Bimar'ah bari malik molotot. Ih najis teuing teu sedeu abrik-abrikan aing kudu ngomong enden ka maneh mah. Bukan naon sia manehna hayang disebut enten teh. Cek ambu edoh deui. Sia ngalawan ka kami. Hayang diparapkeun sia ka Siluman sugan ku kami. Tuh jeuleuh si edoh, bisi maneh hayang nyaho. Tah pagawean kami teh di dieu. Yeuh kami di dieu teh jadi tukang ngasakan daging manusia jeuleuh ku maneh tah. Tuh jeuleuh. Daging manusia garantung kitu.
Cek Bimarah bari tutunjukkan awak manusia anu digarantung siga embe nunang mencit. Ambu edoh ngareret kapal bah nu ditunjuk ku Bimarah. Berehnya katampo kumaehna loba manusia ngagarantung siga daging embe anu nang nyacagan. Atuh ambu edoh teh meuni calawak leuwas. Ampun tulung. Cek ambu edoh bari mengpeunan beungeutna bibir gidigan. Ari ku Bimarah dengan ambu edoh teh anu keur dipake mengpeunan beungeutna dibetot supaya resot deui. Kenah sia kalau bibir gideun kitu bari mengpeunan beungeut sia. Kapan eta teh gara-gara maneh sia edoh? Eta manusia teh kayan kitu teh anu disebakeun ku maneh ka siluman. Tah jeuleuh ku mata maneh sia. Nasib jalma-jalma nu disebakeun ku maneh ka siluman teh tah kos kitu sing hayang nyawa sia edoh. Cek Bimarah, ambu edoh teu bisa nyarita. Ngan saukur olohok bae nempokeun ka jalma-jalma anu keur digarantung. Anu persis siga ambenang mencit. Baheula sia terek nyabakeun aing tah jeung anak aing si Sutardi. Untung si aing salamet. Lamun henteu meureun aing teh nasibna kos kitu sia edoh. Cek Bimarah deui. Hampura Bimarah, hampura. Atuh da goreng oge teu apal bakal kitu kajadianna. Cek ambu edoh. Halah sia hampura-hampura 7 mulut sia edoh. Ayeuna aing di dieu geus kawasa sia. Awak sia aing rek dicagan sia kos kitu ku aing. Rek diasakan jadi sop sia jang parabkeuneun ka Prabu Durakumala. Cek Bimarah bari kot bae kana peso anu aya di dinya. Tuluy di amang-amang dipake nyingsieunan ambu edoh. Atuh ambu edoh teh beuki pias bae soak. Saking ku soak-soakna tuluy bae buru-buru nubruk Bimarah bari ampun-ampunan. Ampun Bimarah ulah kitu sing karunya ka kuring. Cek ambu edoh bari nyuuh kana suku Bimarah. Nah sia kudu mikarunya ka maneh sagala. Ari maneh baheula karunya teh sia ka manusia-manusia disebakeun ku maneh. Cek Bimarah bari tetep ngamang-ngamang peso nyingsieunan. Ampun Bimarah, ampun. Kuring kapok janji moal di deui nyebakeun jalma, ampun. Cek ambu edoh bari masih keneh nyuuh. Halah sia kapok sote geus aya dieu sia geus aya di alam siluman. Geus eueuh harapan deui sia bakal balik ka alam manusia, bakal disop sia ku aing dagingnya neh teh. Cek Bimarah deui beuki nyingsieunan. Ambu edoh terus bae ampun-ampunan bari nyuuh. Malah make ceurik segala rupa siga bae budak polon. Nampok itu mah Bimarah teh ngarasa karunya oge. Pok bae maehna ngomong deui. Geus sia edoh kos budak bae sia bewe sagala. Heueuh samantara waktu sia ku aing dihampura. Tapi sia aya syaratna. Cek Bimarah. Atuh ambu edoh teh rada ngemplong ngadenge kitu mah. Nya atuh nuhun Bimarah, naon syaratna? Tanya ambu edoh. Yeuh dengekeun ku maneh sia edoh. Syarat kahiji sia kudu daek ku kami dijadikeun babu sia di dieu. Babu aing maksud teh sia. Kadua, sia kudu nyebut ka aing enden sia ulah Bimarah. Komo lamun sia nyebut ondel-ondel. Pencit sia ku aing, montong nyocongaran sia. Cek Bimarah. Ambu edoh kalang ulang ngadenge kitu teh. Nah teh nah ngagarentes. Haru ampun aing mah aya bae. Aya bagja teh daulat aing mah. Mangkara aing kudu daek jadi babu si ondel-ondel. Bari jeung harup aing kudu nyebut enden sagala. Keng sia atuh aing mah. Gerentes ambu edoh. Ari Bimarahna nempo ambu edoh kalang ngaulang kitu teh. Pok ngomong deui bari ngamang-ngamang deui peso. Nya emong mak ajeun sia edoh. Ayeuna keneh maneh bakal disop sia ku aing jang para Prabu Durakumala. Cek Bimarah bari nyingsieunan deui. Atuh ambu edoh teh ruas deui bae ngadenge kitu mah. Pok bae langsung ngomong bari jeungsieun. Ulah kitu Bimarah. Nya kuring satuju kana eta syarat asal kuringna dibere salamet. Cek ambu edoh. Nya syukur atuh sia. Tapi ngomongna kumaha sia tadi ka kami teh? Cek Bimarah bari rada nyerengeh. Oh nya atuh enden Marah. Cek ambu edoh tapi nah teh mah lain ngomong kitu. Hah si ondel-ondel kapaksa si aing ngomong enden teh. Awas ya lamun aya kasampetan dibalas ku aing mas ya. Gerentes ambu edoh. Ari Bimarahna katempo nyarengeh bunga lantaran ngarasa hasil ngagawean ambu edoh. Tah kitu sia edoh. Tapi sia masih keneh salah sia ngomongna. Sia ngomong ka aing enden, tapi ngomongna kasar keneh. Balikan deui sia ngomongna. Geuat sia ngomong deui. Cek Bimarah deui. Susumuhun atuh enden Marah. Cek ambu edoh bari jeungsieul oge kapaksa nurut. Tah kitu si alus. Kapake ku aing. Ayeuna lantaran maneh geus jadi babu aing, maneh kudu mimiti gawe sia. Urutan sia tah awak aing sawak-awak. Awas ya lamun teu bener. Geuat sia. Cek Bimarah bari tuluy bae maneh diuk nonggongan ka ambu edoh. Atuh ambu edoh teh bener-bener ngagremet. Tapi dalah dia kumaha ambu edoh teh sieun. Bisi bener ku Bimarah maena diasakan jadi sop. Kapaksa atuh ambu edoh teh nurut. Tungtung nama ambu edoh teh tuluy ngurutan awak Bimarah. Cag urang tunda heula. Hapunten kasadayana sapertos biasa sate acara dongeng dilajengkeun.
Pribados bade kintun-kintun heula salam. Kana tos komen dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ke-45. Kapiatur salam anu kahiji ka Kang Setiabudi ti Tasikmalaya. Hatur nuhun Kang pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Saterasna Teh Is Juliani, hatur nuhun Teh Is ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Saterasna ka Ibu Mariati anu linggih di Cicadas, hatur nuhun pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Kanyai Kuncen alias Teh Nia Kurniasih teh sareng ake kuncena Kang Arif Minaura, hatur nuhun pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Saterasna Ibu Yayah di Ciledug, hatur nuhun pisan Ibu Yayah ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Kang Haji Pahru di Serpong oge hatur nuhun. Teh Wiwin di Taiwan, hatur nuhun. Neng Heni alias Hensu Mayang Sunda teh di Lembang, hatur nuhun pisan pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Neng Alika kawit Cikijing ayeuna nu linggih di Mekah, hatur nuhun. Teh Sari Rosyati di Dago oge hatur nuhun. Si Hartati di Purwakarta, hatur nuhun. Teh Pasiti Habibah oge di Kuningan Panih Kidul, hatur nuhun. Teh Eni Suhaini di Batam, hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya, hatur nuhun. Mami Ayu di Kuningan Palih Kulon, hatur nuhun. Teh Linda Imut Tega Kantun di Bandung, hatur nuhun. Tami Malihah di Ciamis oge hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjar, hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung oge teh hilap, hatur nuhun. Kang Eka Bang Kamajaya di Balai Endah Bandung, hatur nuhun. Itu deui Kang Ekina di Bandung, hatur nuhun. Mamahna Andri Maulana di Dubai Kawit Karawang, hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Cimindi Kuningan, hatur nuhun. Teh Luna Irma Rusdianti oge di Singapura Kawit Bandung, hatur nuhun. Kang Angga Akmal oge teh ka Kanton, hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan, hatur nuhun. Rain Hujan Channel ya. Sadayek Sum Kuning di Majalengka, hatur nuhun. Kitu deui Manggolar ya teh ka Kanton ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Gurnita Haris Bayo oge hatur nuhun Kang. Ruslan Channel oge teh ka Kanton, hatur nuhun. Mariana Yana Channel oge teh ka Kanton, hatur nuhun. Neng Widaneng sih oge hatur nuhun. Ti Andrian Lee di Taiwan oge hatur nuhun. Kang Iwang Maulana hatur nuhun pisan Kang ngarojong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Sareng Kang Parid A di Bandung, hatur nuhun pisan Kang Parid. Mudah-mudahan sadayana adina ganjar kawilujengan di paparinan kesehatan langkung dimudahkeun rezekina ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna mari heula nyaritakeun kaayaan di alam manusia. Harita kaayaan geus nyedek kaburit, panon poe geus tunggang gunung. Layung geus mimiti hibar di belah kulon, cahayana urung mubiar matak pikabitaeun. Solat tonggeret oge geus mimiti kadengereang patembalan. Dialokan ku cari cangkas, jeung sato-sato sejenna anu biasa sok karosada ari geus burit. Dina kaayaan kitu, jalma-jalma geus karumpul di imah Pak RT, teu awewe, teu lalaki, teu kolot teu budak. Lantaran ari caricing di imah mah marehna teh ngarasa teu ludeung. Sieun bisa aya siluman anu datang ka imah maranehna. Kumaha geuning Aki Dusti teh tacan keneh datang? Cek Pak RT kadenge mimiti cumarita. Mana nuju di perjalanan keneh Pak RT? Maklum da tebi atuh dalem bercipeuteui teh. Temal Mang Sueb anu harita dititah nyusulan Aki Dusti teh. Kudu disusulan deui tah ulah Pak RT. Cek Bah Radia. Kumaha tuh patua susulan deui tah ulah. Pak RT kalah malik nanya ka tua kampung. Kayak bayi tungguan lah sakedeung. Da siga nama Aki Dusti teh di jalan keneh. Tembal tua kampung. Karek oge tua kampung nyarita rentang-rentang katempo aya aki-aki nu kelempang. Tuh siga nama Aki Dusti. Cek Mang Uman. Jalma-jalma kabehan ngaralieu ka jalan. Breh bener si horeng Aki Dusti kelempang kapal bah dinyakeun. Iya, tah datang oge si Aki teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Pak RT. Tulila Aki Dusti teh anjog ka hareupeun imah Pak RT. Tuluy kadenge uluk salam. Assalamualaikum. Cek Aki Dusti. Kabehan nu aya di dinya nimbalan waalaikumsalam. Pak RT tuluy nangtung ngabagiakeun bari nitah Aki Dusti ka jero. Tah si dongkap oge Aki teh. Mangga kalebet Aki. Tos diarantosan ku Aki teh. Atuh kalacat Aki Dusti teh unggah kana golodog. Jalma-jalma anu keur dariuk ngariung mere jalan. Sup Aki Dusti asup ka jero. Langsung dibagiakeun ku tua kampung Baradia, Kulisi, Mang Uman jeung nu sejenna. Alhamdulillah, geuning Aki teh dongkap oge. Tadi nama disangka teh moal dongkap Aki.
Cek tua kampung. Mohon ki. Tadi nama. Lamun teu dongkap teh bade disusulan. Bah radia ilu ngomong. Iya tuh pasti datang ada diundang mah Ujang. Pamali namun diundang teh datang mah. Sarua jang pe rezeki atuh ngaranna. Tembal Aki Dusni bade tuluy gek bae diuk. Bade ngaleut cai kopi tah cai herang Aki. Rubiahna nawaran leuteun ka Aki Dusni. Cai kopi ongko, cai herang ongko nyai. Puguhana Aki teh tos leumpang jauh. Tembal Aki Dusni. Mangga atuh Aki kesa kedapnya. Cek rubiahna Pak RT deui bari jung nangtung leos indit ka dapur. Ari Aki Dusni pok nyarita deui. Ieu teh aya kajadian naon deui atuh jeung RT? Ya maksudna mah geuning sampai nyusulan Aki sagala atuh. Aki. Manawi Mang Sueb teh tos nyarios ka Aki sanes. Aya kajanten aheng deui di lembur ieu teh. Leres-leres matak teu kahatos ku akal. Aki Dusni ngahulang unggut-unggutan. Siga bae nu keur mikir. Bener ari ngahulang mikir nama. Tapi nu dipikiran ku Aki Dusni mah kumaha carana sangkan manehna bisa minta bayaran anu mahal. Iya kasapetan aing ya. Aing kudu bisa benang rezeki gede. Tapi kumaha cara ngomong nanya. Maksudnya abis teu kaciri teuing kumaranehna. Kerentas Aki Dusni ari kabeh anu aya di dinya ngan saukur caricing. Kabeh merhatikeun ka Aki Dusni anu disarangkan mah. Aki Dusni teh keur narawang kana kajadian. Teu dilapok Pak RT kadenge nyarita deui. Kinten-kinten cek pangut Aki. Naon anu ngalantarankeun kana ayeuna kajadian teh Aki? Tanya Pak RT. Puguh teh keur dipikiran ku Aki, jang RT. Rada burat sigana mah. Tembal Aki Dusni siga nu heueuh. Atuh jalma-jalma nu aya di dinya kabeh arolohok reuas. Punten Ki, maksud Aki rada berat teh, rada berat kumaha Ki? Pak RT tumanya deui. Mohon Ki, saena jentrekeun we supados puguh emutanina. Bah radia ilu nyarita. Jang. Samemeh ku Aki jentrekeun, Aki hayang nanya heula. Sumuhun, kumaha Ki? Kieu jang RT, jang radia, jang tua oge nu sanesna. Cing kira-kirana Ujang kabehan jeung si Nyai nu aya di dieu sadaya. Kira-kirana leuwih nyaah kana nyawa atawa kana kaboga? Atuh langkung nyaah kana nyawa Ki. Cek Pak RT pangheulana nembalan. Ari nu sajena kumaha? Abdi oge sami Ki, langkung nyaah kana nyawa atuh. Sami abdi oge langkung nyaah kana nyawa Ki. Cek salah saurang ibu-ibu nyelengkeung ti luar. Abdi oge sami Aki langkung nyawa kana nyawa. Cek Cek Itoh ilu ngomong. Tah alus kudu kitu atuh bener. Kudu leuwih nyaah kana nyawa kabeh ge. Ayeuna ku akhirna kejentrekeun ye. Nu aya di dinya kabeh ngari sediukna hayang ngadenge. Naon nu rek dijelaskeun ku Aki Dusni. Kitu deui nu aya di luar. Meniti pasedak-sedak mari hayang asup ka jero. Ari Aki Dusni napok nyarita deui. Kieu dengekeun ku kabehan nya. Anu katempo ku mata batin Aki ye. Kabeh nu aya di dieu teh saurang-saurang bakal dicokot gara-gara siluman. Engke di dituna aya nu bakal dijadikeun kadaharan bangsa maranehna. Bakal dipeuncit kawas embe gitu. Aki Dusni ngarandeug heula ngomongna. Rekot heula nyeun cai kopi. Ari jalma-jalma nu aya di dinya barang ngadenge kitu teh beuki luas bae. Kabehana katempo meni sepa. Pak RT langsung nyarita deui. Waduh, ulah dugi ka kitu atuh Ki. Ulungan abdi sadaya Ki. Cek Pak RT. Tang tuh Ujang. Tang tuh bakal ditulungan ku Aki oge. Ngan aya syaratna. Kumaha syaratna Ki? Sok bae sebatkeun. Bah radia langsung bae tumanya. Syaratna teh memang rada berat Ujang. Lantaran hiji nyawa kudu ditukeran ku duit anu lobana 50.000. Cek Aki Dusni. Atuh kabeh oge mending ngajenghok ngadenge kitu teh. Teu rek ngajenghokna kumaha. Lantaran aya duit 50.000 zaman harita teh kacida gedena. Zaman harita mah duit cak kitu teh bisa pake meuli embe hijieun. Atuh jalma-jalma teh kabeh oge meuni pating haruleng. Ari si Aki ujug-ujug kadenge batuk nepi ka 3 kali. Cacap Aki Dusni batuk, ujug-ujug kadenge sora anjing anu bebaung. Sorana meuni melung mata kukurayeun. Jalma-jalma anu adi dinya kabeh meuni rareuwas. Bulu punukna langsung harudangan. Malah Pak RT bah radia jeung tua kampung mah meuni langsung bae ngagara jeung nubruk kana awak Aki Dusni bari ngomong tulung-tulungan. Atuh si Aki teh meuni buri albun jelik katindihan ku jalma tiluan teh. Harus ya nahan, halik sia ka ditu aing berat halik ya. Cek Aki Dusni. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakirangana, mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.